kitu. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadayana tepangkeun sareng simkuring pun saharani Nurohmah dina program Warta Sunda TV. Hiji warta anu bade dipedarkeun dinten ayeuna kaping 11 Februari 2023 anu bade ngiringan waktos pamirsa sabaraha menit kapayun. Kalangan nyuguhan warta anu aktual jelas sareng terpercaya. Pamirsa nyanggakeun iber salengkepna. Situ Cilembang mangrupikeun salah sahiji tujuan wisata anu indah di Sumedang anu patut didatangan. Pesona anu ditepikeun bakal ngahipnotis saha wae anu nganjang sareng ningali eta. Wisata Situ Cilembang sorangan mangrupikeun salah sahiji wisata anyar di Sumedang anu anyar-anyar ieu kakeunaan. Viral dina media sosial berkat keendahan anu ditawarkeunana. Tempat ieu rame ku wisatawan anu hoyong ngalengkah liburan. Keendahan wisata Danau Biru kalangan persembahan alam hejo anu dipikeun resep pasti bakal ngarusak liburan anjeun. Destinasi wisata anu cocok pikeun ngaluangkeun liburan akhir minggu sareng babaturan sareng keluarga di Sumedang, Jawa Barat. Lokasi Situ Biru Cilembang nyaeta di Dusun Curug, Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Abdi parantos gabung sareng tim liputan Warta TV nyaeta saderek Salsabila Septiani, Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang. Halo Hatur nuhun ka saderek Syahrani simkuring Salsabila Septiani parantos dugi ka Desa Hariang Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Simkuring direncangan salah sahiji warga Desa Hariang anu bade ditaros kalayan sejarah Situ Biru Cilembang. Hatur nuhun teh satu acana abi hoyong naros tentang Cisitu Lembang di Hariang. Naon sih daya tarik Cisitu Lembang teh? Eta daya tarikna Situ Cibiru Cilembang jeung Situ Cibiru Hariang. Saur nama sok aya mitos tentang Cisitu Lembang teh. Naon wae di antara mitos eta? Kaendahan Situ Cibiru Cilembang kakara dibuka jadi tempat wisata tahun 2016. Geus viral rupa-rupa di media sosial lantaran kaendahan eta situ. Kaendahan eta Situ Cibiru Cilembang tetela miboga carita mitos unggal poe Salasa jeung Jumaah cai koran menang nu tadina bulao bakarobah warna ka warna. Manawi dicekapkeun dugi ka dieu informasi di simkuring saterasna simkuring lajengkeun ka studio. Hatur nuhun ka saderek Salsabila Septiani anu parantos ngaduwikeun sagala informasina. Sanajan kitu, sakabeh kaendahan ieu teu lila pisan sabab nalika hujan gede ngancurkeun Dusun Curug, Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua, ngabalukarkeun longsor anu ngarusak wisata Situ Biru Cilembang ieu nepi ka ditutup. Saterasna tim liputan Warta TV nyaeta Risma Mulyadi anu bade medarkeun informasi di Situ Biru Cilembang. Halo Risma, kumaha kaayaan ayeuna di tempat? Risma Mulyadi parantos dugi di wisata Situ Biru Cilembang. Simkuring direncangan ku salah sahiji warga Desa Hariang anu di mana bade ditarosan sagedikna tentang kegiatan ieu. Sampurah teh tapes manawi tiasa ngenalkeun diri heula. Lamun tepangkeun nami Adi Sylvia Dayanis simkuring salah sahiji warga Desa Hariang. Rusakna wisata ieu teh kunaon? Nuju pas itu teh rusakna teh ku longsor. Teras hujan teh disebabkeun teh si hujan teh teureun ke enjing deui. Ditutupna wisata ieu naon dampak gorengna? Ku sababna longsor teh janten teu aya anu berkunjung ka dieu. Teras si penghasilan warung-warung aja teu aya janten ditutup. Atur nuhun oke kanggo sadaya informasina. Muan sami-sami. Udah. Terus uingan dan dugi ka dieu informasi di simkuring saterasna simkuring lajengkeun ka studio. Hatur nuhun ka saderek Risma Mulyadi anu parantos ngaduwikeun sagala informasina. Pemirsa, kasimpulan ieu bade dipedarkeun ku saderek Malpinjong Desio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana tepangkeun nami simkuring Malpinjong Desio. Di dieu simkuring bade medarkeun kesimpulan.
Warta ieu medarkeun kesimpulan situ biru Cilembang akibat longsor sapertos anu tos dipedarkeun ku rerencangan simkuring tadi samemeh ieu. Situ biru Cilembang nyaeta wisata anu anyar anu letakna di Dusun Curug Desa Hariang Kecamatan Buau 2 Kabupaten Sumedang. Anu di mana kaendahanna teu diragukeun deui. Loba pengunjung anu datang keur popotoan jeung ningali kaendahan situ biru ieu. Ngan teu lila wisata kulantaran hujan anu ngaguyur Dusun Curug Desa Hariang keur tanggal 2 Oktober 2022 ieu ngakibatkeun longsor anu gede nepi ka ngarusakeun situ biru ditutup. Kur hiji dua anu aya ka situ biru tur jelema anu saukur penasaran kaayaan longsor eta. Tapi longsor eta ngarubah hejona alam anu endah tur cai anu biru tea. Rupina kur sakitu anu tiasa disimpulkeun ku simkuring lajangkeun di ka studio. Hatur nuhun Kamal Pinjong Desio anu parantos nyimpulkeun warta dinten ayeuna. Menawi dicikapkeun dugi ka dieu wilujeng tepang deui sareng abdi Sahrani Nurrohmah nyuhungkeun dihapunten dina sagala kalepatana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.